Wad dalilu sareng ari dalilna ala dzalika kana yen Allah wajib kasifatan ku sifat wahdaniyat eta annahu sanyana kalakuan laukana eta lamun bukti Gusti Allah mutaaddidan eta anu bingbilangan lam yujad tah moal dipanggihan naon syai'un hiji perkara oge min hadhil makhluqati ti ieu pirang-pirang makhluk wa yajibu sareng wajib fi haqqihi di hakna Allah ta'ala barina mahaluhur Allah naon al qudratu sifat kudrat hartosna kawasa Gusti Allah wahia sareng ari itu sifat kudrat eta sifatun hiji sifat qadimatun anu heubeul teu aya mimitina qaimatun anu tumetep teu aya tungtungna bidzatihi dina dzatna Allah taala bari nama lur Allah yujadu dipanggihan biha yujidu manggihan Gusti Allah biha kalawan itu sifat kudrat wa yu'dimu sareng ngeuweuhkeun salah tadi tanya yujidu ngayakeun Gusti Allah biha kalawan itu sifat kudrat wa yu'dimu sareng ngeuweuhkeun Gusti Allah kalawan itu sifat kudrat wa dituha sareng ari lalawanana itu sifat kudrat eta al ajzu sifat ajzu hartosna apes Gusti Allah wa dalilu sareng ari dalilna ala dzalika kana yen Allah wajib kasifatan ku sifat kudrat annahu eta sanyana kalakuan laukana eta lamun bukti Gusti Allah ajizan eta anu apes lam yujad tah moal dipanggihan naon syai'un hiji perkara oge min hadhil makhluqati ti ieu pirang-pirang makhluk wa yajibu sareng wajib fi haqqihi di hakna Allah taala bari nama halur Allah naon al iradatu sifat iradat hartosna kersa Gusti Allah wa hiya sareng ari itu sifat iradat sifatun eta hiji sifat qadimatun anu heubeul teu aya mimitina qaimatun anu tumetep teu aya tungtungna bidzatihi dina dzatna Gusti Allah taala bari nama luhur Allah yukhassisu nangtukeun Gusti Allah biha kana itu atawa kalawan itu sifat iradat al mungkina kana barang anu mungkin bil wujudi kana ayana au bil adami atawa kana eueuhna au bil ghina atawa kana beunghar au bil faqri atawa kana kapakiran au bil ilmi atawa kana nyaho au bil jahli atawa kana bodoh atawa teu nyaho ila ghairi dzalika nepika salianti itu anu geus dicaritakeun wa dituha sareng ari lalawanana itu sifat iradat eta al karohatu sifat karoha hartosna kapaksa Gusti Allah wa dalilu sareng ari dalilna ala dalika kana yen Allah wajib kasifatan ku sifat iradat eta annahu sanyana kalakuan laukana eta lamun bukti Gusti Allah karihan eta anu kapaksa lakana tahtang tu bukti Gusti Allah ajizan eta anu apes wa kaunuhu sareng ari kabuktian Gusti Allah ajizan eta anu apes muhalun eta anu mustahil wa yajibu sareng wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al ilmu sifat ilmu wa hiya sareng ari itu sifat ilmu eta sifatun hiji sifat qadimatun anu heubeul teu aya mimitina qaimatun anu tumetep teu aya tungtungna
bidzatihi dina dzatna Gusti Allah taala bari nama haluhur Allah. Ya'lamu terang Gusti Allah biha kalawan itu sifat irodat sifat ilmu al asya'a kana pirang-pirang perkara wadidduha sareng ari lalawanana itu sifat ilmu eta al jahlu sifat jahlu hartosna bodoh Gusti Allah. Wadalilu sareng ari dalilna ala dzalika kana yen Allah wajib kasifatan ku sifat ilmu annahu eta saenyana kalakuan atawa saenyana Gusti Allah laukana eta lamun bukti Gusti Allah jahilan eta anu bodoh lam yakun tah moal bukti Gusti Allah muridan eta anu ngersakeun wa huwa sareng ari itu lam yakun muridan muhalun eta anu mustahil wa yajibu sareng wajib bihaqihi di hakna Allah taala bari nama halur Allah naon al hayatu sifat hayat artosna hirup Gusti Allah wahia sareng ari itu sifat hayat sifatun eta hiji sifat qadimatun anu heubeul teu aya mimitina qaimatun anu tumetep teu aya tungtungna bidzatihi dina dzatna Allah taala barina mahalur Allah tusahihu ngesahkeun Gusti Allah atawa tusahihu ngesahkeun itu sifat hayat lahu ka Gusti Allah ayat tasifat kana yen narima kasifatan Gusti Allah bil ilmi ku sifat ilmu wa ghairihi jeung kulianti itu sifat ilmu minas sifati nyatana tina pirang-pirang sifat wa tidduha sareng ari lalawanana itu sifat hayat al mautu eta sifat maut hartosna maut Gusti Allah wad dalilu sareng ari dalilna ala dalika kana yen Allah wajib kasifatan ku sifat hayat eta annahu sanyana Gusti Allah laukana eta lamun bukti Gusti Allah mayyitan eta anu maut lam yakun tah moal bukti Gusti Allah qadiron eta anu kawasa wala jeung moal bukti Gusti Allah muridan eta anu ngersakeun wala jeung moal bukti Gusti Allah aliman eta anu uninga wa huwa sareng ari itu lam yakun qadiron wala muridan wala aliman muhalun eta anu mustahil